Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dawan Allah Ta'ala, wa in tufuha wa tutuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Maka lamun nyamarkeun anjeun kana sodako eta leuwih utama pikeun anjeun. Sabab ulama salaf mah sok masihan teh kana tilu golongan. Anu kahiji nyaeta sok masihan teh ka jalma lolong. Anu tujuanana supaya manehanana teu apaleun kanu masihanana eta sodako. Jeung kadua nyaeta masihan teh ulama salaf anu kapungkur eta sok masihan teh ka jalma anu sok singgaloler di jalan, anu sok disebut gelandangan. Bahkan zaman ayeuna sok disebut teh gempas, gelandangan pasar. Tadina nalika sare disempilkeun artos kana pesakna sehingga dina nyaring manehanana teh nyaho-nyaho geus aya dina pesakna, jadi teu apaleun kanu masihanana. Tuluy golongan nu katilu mah nyaeta sok masihan teh sok diawur-awurkeun di jalan dina kendaraan. Contohna lamun ngawurkeun artos tuluy di palulungan tah jalma anu malulungan ieu teh pasti manehanana sibuk marulungan moal merhatikeun kanu ngawur-ngawurna. Tah tujuan ngawur-ngawur ieu teh supaya teu apaleun kanu masihana. Ta ieu keterangan aya dina kitab Duratul Nasihin dina bab sedekah. Jadi terang-terangan sae nyamarkeun kana sodako eta leuwih sae. Oge nu kaduana nyaeta dawuhan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adha kalladzina yunfikuna malahu ri'anasa. Anu artosna, he jalma-jalma anu beriman, ulah ngabatalkeun anjeun kana sodako anjeun seperti jalma anu nyodakokeun hartana kana arah-arah ria. Contohna seperti mere ngumpulkeun jalma anu fakir, anu miskin teh dikumpulkeun. Tapi bari nyarekan. Nomor kahiji dibere bari ngomong, tah aing sodakoh ka sia, sabab sia lamun teu dibere ku aing mah sia bakal modar. Jadi sawajarna aing anu gableg duit loba mere kanu teu boga, bere kumanehna. Atawa kanu kadua, tuluy kanu kadua, tah aing sodakoh ka sia sabab otak sia mah beku, usaha teu begug ngan saukur keur keluarga hungkul sia ge bari jeung kurang keneh. Tah ku kituna aing anu melimpah harta sedekah ka sia, sabab sia lamun teu dibere ku aing mah kalaparan hirup sia. Tah model kitu contona eta nu model kitu bakal ngaleungitkeun kana ganjaran. Atawa mere bari nampiling tapi nampilingna make duit sagepok umpamana. Tah model kitu ge eta ngaleungitkeun kana ganjaranna. Atawa mere hayuh diomong-omong henteu mah kasalembur, mere mah teu pira tapi ngomong-ngomongna ka ditu ka dieu. Tah anu model kitu ge eta mantak ngaruksa kana ganjaran.
Jadi mere mah urang mere tapi kudu hade. Tuluy nu katilunya eta ang tukhrizaha min atyibi amwalika, kudu mere anjeun kana harta anu panghade-hadena kapimili ku anjeun. Jadi lamun mere teh kudu anu hade. Misalnya lamun acuk manu anyar, sinjang nu anyar. Ustad abdi mah teu boga nu anyar mah tapi nu urut ge masih kena layak pake. Tenan naon ari masih kena layak pake mah. Itulah teh anu geus lapuk, anu geus jadi elap di karak dibikeun lain anu kitu. Komo di zaman ayeuna pangajian ge sok disaruguhan kopi, henteu mah katuangan sok aya di zaman ayeuna mah. Tah ulah nepi ka nyuguhan kanu ngaji teh kadongdora nyuguhan mah. Tapi ku kadaharan anu geus basi, anu geus bulukan, anu geus teu laku umpama teh mah dagang. Daripada kapiceun disuguhkeun nya kanu ngararaji. Tah anu model kitu moal jadi kehalusan. Lantanalul birri hatta mimma tuhibun, moal jadi kehalusan pikeun anjeun sehingga anjeun nganapakahkeun harta anu pangalus-alusna harta nu kapimili ku anjeun. Artina lamun katuangan mah anu ngeunah, anu anyar keneh, ya minimal anu ngeunah keneh di dahar. Lamun pakaian anu beuteuh henteu ge anu masih keneh layak pake. Jadi moal jadi kehalusan. Tetapi kumaha lamun misalna kieu mere mah kadaharan anu alalus, anu ngarareunah nyuguhan ge pizza, hamburger, nu ngarareunah. Tetapi hartana tina anu teu halal. Dawan Kang Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yuqbalullah illa thayyib. Allah mah maha thayyib, jadi Allah moal narima kecuali anu thayyib. Hartina di dieu lain ngan saukur alus, lain ngan saukur ngeunah, lain saukur pantes, tetapi anu ngajadikeun kamaslahatan. Ayeuna nyumbang masjid, ayeuna nyieun masjid, atawa nyieun majlis, atanapi nyieun fasilitas umum. Hasilna teh misalna tina dagang narkoba, atawa tina korupsi, atawa tina judi. Tah anu model kitu eta moal jadi kehalusan. Sabab Allah mah maha thayyib. Allah moal narima kecuali anu thayyib. Bahkan Abu Sofyan As-Sawari ngadawuh, man kana anfaqo haroman wa man kana anfaqo haroman fi ta'atillahi ta'ala. Sasajalma anu nganafakahkeun harta haram dina rangka taat ka Allah, kana kaman sauba bil bauli, kana kaman taharo sauba bil bauli. Eta kaya jalma nyeusehan pakaian ku cikiih. Sauba latat huru, pakaian moal bisa bersih ila bil ma'i tohir, kecuali make cai anu bersih. Komo ditambahan sabun mah. Jadi jelasna emang dina sedekah teh urang kudu nu alus ulah nu jore, tetapi hasilna ge ladangna ge tina anu alus. Lain ngan saukur alus, heueuh teuh pakaian mah sinjang BHS, tetapi tina ladang nipu misalnya. Moal jadi kehalusan moal narima Allah. Sabab anu diukur lain humpul kemanfaatan tapi kemaslahatan. Jalma kalaparan, kari-kari dipasihan katuangan,
katuangan teh menang maling cager lapar nama manfaat da bisa nambal karena kalaparan manehanana tapi Allah moal ridoeun jeung salajengna anu kaopatnya eta ang tukhrizaha min atyibi amwalika ang tahariya biwajhil talik jeung masihan teh kudu ku pameunteun anu marahmai mubtabsirihi anu ngabungahkeun gairo muktasirih anu henteu pikaijieun hartina anu kaopat teh barang bere teh kudu ku budi anu hade anu merena bungah anu diberena ge leuwih bungah sabab dawuhan Allah Ta'ala innal ladina anfaqu fi amwalihim fisabilillah summa la yatsbi'una bil mana wal ada kalladzi falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun man anfaqo sasajalma anu nganafakakeun hartana fisabilillah dina rangka taat ka Allah summa la yatsbi'una tuluy henteu nuturkeun kana eta nafkah teh mana wala ada ngahina jeung nyeri palahum ajrum ingda rabbihim ga maka ganjaran keur manehanana mir rabbihim ti pangeranana wala khaufun eta moal boga rasa sieun artina sieun naon sieun barang balangsak sieun mararat sieun beak moal sabab janji Allah jalma anu nyodakokeun hartana bakal dilipat gandakeun hiji nepi ka 700 tikleun walahum yahzanun jeung moal meunang katunggaraan moal nepi ka prihatin hirupna jalma nu sok rajin sedekah ka eta nu kaopat tuluy nu kalima ang tahariya pil mahali ang tahariya sodakotika pil mahali ang tu'tial alimi jeung lamun masihan sodakoh kana tempat kajalma alim anu ngamangfaatkeun elmuna wayastainu biha anu nyieun pertulungan ku eta sodakoh dina ngamalkeun elmuna jadi lamun sodako teh anu kaopat anu kalimana nyaeta kudu kana tempat kajalma alim anu ngamanfaatkeun elmuna anu dijieun pertulungan eta sodako teh dina nyebarkeun elmuna wa taqwahu atawa kajalma taqwa wa sholihan atawa kajalma soleh al mukila anu ngamalkeun kana elmuna umpama teh mah urang sodako teh ka tempat majelis taklim nyieun majelis mangmelikeun karpet atawa lamun majelisna can jadi mah mangmelikeun hebelna beusina naon we anu manfaat ngadukung kana syiar agama Allah anu ngadukung kana agama Allah jadi eta 5 hal anu kurang diperhatikeun ketika urang arek sedekah emang pangutama-utama nama kedah nyamarkeun sabab nyamarkeun urang daek nyamarkeun teh karena memang geus ikhlas karena Allah sok sanajan urang teu nyamarkeun ge tetapi kudu make aturan dieu ulah nepi ka nyeri ulah nepi ka ngahina itu jeung mere teh kudu nu alus dina rupana alus dina zatna jeung alus tina hasilna ladang
tina hasil anu halal. Tuluy masihan teh kudu make budi parangi anu hade ulah nepi ka kasinggung anu dipasihana. Jeung nu kalimana nyaeta masihan teh ka jalma alim anu takwa anu ngamangfaatkeun elmuna jeung nyieun pertulungan ku eta harta ku eta sedekah dina rangka taat ka Allah. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.